Fi maqamil kasfi dina maqam kasafah nalika naik tina maqam farku kana maqam jamu iman teh jadi tambah upami dina maqam farku imana ilmul yakin dina nalika naik kana maqam jamu imana ainul yakin yashaduka adamahu liwujudihi iman ainul yakin nyaksikeun kana hate anjeun kana eueuhna makhluk sabab ningali kana wujudna Allah sabab nyaksi kana wujudna Allah makhluk jadi teu aya eta makom wasilin eta makom jamu teh disebut ari hartina jamu teh kumpul makna jamu teh lamun dina makom mahjudin mah zikru eling ingat lamun hate ingat ka sawah hate kumpul jeung sawah gitu hate ingat kana diri berarti hate kumpul jeung diri eta makom jamu tapi lamun dina makom hakikat mah disebut jamu teh lain eling tajalli nyaksi ka hadrat Allah lamun nyaksi kana apal Allah kana sifat Allah eta makom jamu mungkin dina makom jamu aya makom jamul jam'i disebutna makom majduhin mungkin dina jamu teh aya deui makom jamu wal farqu disebutna makom muqarrabin makom muqarrabin teh tungtungna pangluhurna iman umat Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam umat Rasul pantungtungna makom muqarrabin eta pangluhur-luhurna makom muqarrabin jadi jam'u teh aya jam'ul jam'i aya jam'ul farqu ngan jam'ul farqu mah disebutna teh farqu bukan disebut jam'u maka farqu jam'u farqu deui ta farqu sanima padahal mah jam'u ngan jam'una wala farqu gitu nu dibahasakeunana makom farqu badal jam'i nah gitu farqu nu kadua mah farqu badal jam'i pangluhur-luhurna makom umat Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nu iman nepi ka makom muqarrabin asup ka surgana ke dipimpin ku Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu sabab isul muqarrabin teh Abu Bakar Siddiq saha wae umat Kanjeng Rasul anu nepi ka makom muqarrabin maka asup ka surgana ngaruh jeung Abu Bakar Siddiq ya. Malah di surgana ngariung jeung Abu Bakar Siddiq pangluhur-luhurna makom umat Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Abu Bakar Siddiq teh raisul muqarrabin sayyidul muqarrabin rajana jalma anu makom muqarrabin teh Abu Bakar Siddiq jadi raja waliullah teh Abu Bakar Siddiq ngan di para wali aya yang disebutkeun kutub rajana wali tingkat kawalian di jalma tergantung kana makomna di jalma gitu nah dina makom jamu nah dina makom jamul jam'i nah dina makom jamu wal farqu mimiti makom waliullah teh makom jamu ari kaolian mah lain gelar jalma anu dina makom fi'lu dina makom amal jasmani sama lain peda loba salatna lain peda loba wiridna jadi waliullah tapi dina ukuran musulna hate ka Allah mising nepi ka sapiro dunya ge dikirna ari taya usul mah jadi waliullah jadi lain gelar amal dohir tapi gelar amal batin waliullah karena jangan dikirna teh seueur komo lamun seueur lamun usul waliullah makomna jadi mahbub Allah kekasih Allah teh lain anu loba salat nu loba dikirna tapi nu usul hatena ka Allah aya jalma anu loba ibadahna tapi teu usul aya nu seutik ibadahna tapi usul anu jadi kekasih Allah teh anu usul jadi sanes gelar amal dohirnya kaolian teh anu kasuhur para wali teh eta teh anu jadi gelarna teh amal batin ibadah ruhaniyah
ibadah akliyah lain ibadah jasmaniyah. Ibadah jasmaniyah mah itu bisa diukur jadi waliullah bisa kumaha lobana. Jadi makom hatenya makom waliullah. Jadi mimiti makom waliullah teh jamu. Namun kurang zikir atau ibadah hate nalika jamu kajian semenit jadi wali semenit. Namun balik deui kagrag deui tah sifat kawalianana. Sekedar. Tapi lumayan jadi wali masih gedung-gedungnya. Sekedar jadi wali. Di mana kita jadi waliullah berkah hirup mah kahidupan anak, tempatna, carita anak, amalna, ilmuna sakabehna berkah. Gitu. Nanti kalau aya hiji tempat di mana Rasul eta kalau kata di mana para Rasul mah kan sanes dina jajaran waliullah. Eta mah nu teu bisa dicarioskeun deui ku dina makom urang. Rasul seperti waliullah majdub parku. Namun parkuna sanes ukuran wali eta ukuran Rasul sareng Nabi. Mawi kieu ga pilihan makhluk teh manusia. Mulyana makhluk Allah manusia sekalipun jeung malaikat makhluk masih manusia masih mulia. Allah ngadamel makhluk Allah sakabehna pikeun kepentingan manusia. Malaikat aya tukang nurunkeun hujan. Sakal eueuh malaikat. Nu ngaleueuh bisa. Nah, jadi Allah ngadamel malaikat pikeun kepentingan manusia. Otak manusia lebih mulia daripada malaikat. Tapi lamun goreng batan soto. Mun rek luhur batan malaikat manusia. Lamun goreng batan soto balhum adol. Manusia anu disering jeung setan mah goreng batan soto. Ya, ngarusak lagi loh. Muning mengerja kebun batur paling ge daunna unggul. Saya bejana muning manggol tangkalna. Atau betina dicabut dibawa ka ieu teh. Tapi manusia mah kan rek jahat. Daunna diala. Tangkalna dipanggul ke bini. Betina dijual. Pager aja dibawa. Lu boga nyarekan oge dipaehan, lu boga saeta jahatna manusia. Lamun mulia batan malaikat gitu. Lamun hina batan sato. Jalma mah gitu. Namun sababna di manusia aya nafsu. Lamun manusia bisa ngendalikeun nafsu, mulia batan malaikat gitu. Tapi lamun manusia dikendalikan nafsu, jahat batan sato. Bisa jadi iblis, bisa jadi setan. Kan bungkul kana manusia. Nah, itu maka aya pendidikan teh kan keur ngaroba. Naonana? Kekuatan hatena. Nu tadina dikendalikan nafsu aya nama ngendalikeun nafsu. Lamun urang geus bisa ngendalikeun nafsu, jalma anu bagja teh jalma anu geus bisa ngendalikeun nafsu. Tuba liman kana akruhu amiron wa hawahu asiron. Ari kabagjaan pikeun jalma anu akalna ngabawah perintah nafsu. Jadi akal aya dina hate teh ya akal rohani teh bisa ngalehkeun nafsu. Eta tuba liman kana Rasul. Tuba liman kana akruhu amiron wa hawahu asiron. Ari kabagjaan pikeun jalma anu akalna marentah kana nafsuna. Wow. Ayeuna wailul liman kana akuhu asiron wa hawahu amiron. Kacilakaan anu poara pikeun jalma anu akalna di bawah perintah ku nafsuna. Eta jalma nu bagja teh jalma anu bisa ngelehkeun hawa nafsu. Ari ngelehkeun nafsu kudu aya latihan. Saur ulama nafsu mah sapertikeun sato goreng adat. Di paraban ti hareup nubruk di tukang receh. Kudu kumaha sih kira-kira supaya aman urang ti eta sato lu gitu. Gampang kan tong diberenya tuh. Diberenya tuh malapar nangtung ge ngaleter berbernya pak we. Nah, eta trikna gitu, mata kurang kudu mujahadatun. Nafsu kudu dilawan. Nafsu yang kasawer tidur. Jadi ulah tidur nafsu teh. Namun coba-coba orang ngetidur nafsu, engke bisa jadi akal di bawah perintah nafsu. Cilaka. Boro-boro bodoh sarjan pintar, boro-boro fakir sarjan beungan, moal pangijeng kebagjaan. Saur Rasul ge nu bagja mah anu akalna bisa memerintah akal. Hai nafsu cicing. Dur lohor, cuk nafsu teh ulah salat. Jadi mung salat, Allah betul ngatur cek akal. Cicing anje ente nafsu.
wing bukan akal kajian ting tepurun paksakan turun turunkan tepurun pak mujahadatun nafsi teh kan sarua jeung teu marabanu tadi jadi teu maraban soto goreng adat teh mujahadatun begitu mata kadun nafsi kudu dipiceun latihanana anu hakikatna taroki jeung suluk teh hakikatna torekat teh mujahadatun nafsi kan hakikat torekat taroki jeung suluk hakikat taroki jeung suluk merangan nafsu tapi ulah torekat teu merangan nafsu bohong torekatna bohong torekat ilmu torekat ilmu tasawuf diamalkeun ku hate itu di mana ngamalkeunna eta jalma bar torekat jadi sederhanana ahli torekat teh jalma tukang beberes tingkah hate mana ya ria piceun lamun aya hoream ditinggalkeun gitu mujahadatun nafsu nah eta lamun jalma geus akalna bisa merintah nafsu maka seluruh pagaweanana moal aya hadu nafsi nah salat aya hadu nafsi ka mana ria salat dina zikir aya ria dina amal aya ria ta ria teh hadun nafsi jalma nu ibadahna ria eta nuturkeun hawa nafsu lain nuturkeun akal ibadah mah ibadah kan dina ibadah nuturkeun hawa nafsu itu nuturkeun akalna diperintah kuna sunah sampeyan salat moal bagja sabab akal diperintah kuna boro-boro dina tokat dina maksiat ke urang mah ulah diperintah ku nafsu tapi diperintah ku akal matak di mana tiku berat karena dosa buru-buru tobat lamun tobat eta perintah akal lamun teu tobat eta perintah nafsu nu betah cicing dina doraka eta perintah nafsu hadun nafsu pas maehan batur teh pala atok asa hebat lamun bunga urang kas gawe doraka eta perintah nafsu kuduna perintah akal mah ceurik tobat. Nah, lamun urang tigubra karena dosa tapi Allah nggak bisa tobat, dosa mah jadi bahaya ke urang. Atta ibu minat zambi kaman ladan bala. Lu berbuat dosa tapi tobat tina dosa seperti zaman kebuat dosa. Mata aya manusia antara dosa mana? Nu sok tobatan nasuha tina dosa. Tobatan nasuha teh syaratna opat kan? Diringkeskeun ku ilmu Jamul Muklim aya, ilmu Abu Yahya Zakaria Ansori. Tobatan nasuha teh tobat bari tajalli hate ka Allah. Astagfirullahaladzim di sana di mana waktu astagfirullahaladzim di sana hatena tajalikan sifat jalal Allah itu tabatan nasuha sebenarnya itu bisa tajali mau bisa tabatan nasuha cerik lagi cerik pohon itu tajali bukan aya anu astagfirullahaladzim balik cerik padahal mah lain cerik mencerikan dosa dan isuk balik ke dosa ceriknya lah bukan duit cerik cerik lawangsa pada bisa dugaan kos batu. Nah, eta mah bohong cerik lain tobat. Ari tobat lain paya cerikan, ngangeresna hate rumah sahina sabab digawe dosa minta pangampura ka Allah bari nyaksi jalal Allah. Lamun pagawean ibadah timbul tina jamal Allah, lamun urang berbuat dosa eta timbul tina jalal Allah. Jadi nyaksi sifat jalal, Allah kasifatan sifat jalal. Anu dilahirkan sifat jalal ku Allah, Allah jamal bisa migawe ibadah. Orang bisa ibadah karena Allah ngalahirkan sifat jamalna. Jadi lamun orang bisa ibadah lain urang hebat, tapi Allah ngalahirkan sifat jamal gindingna Allah teh iya buktina mana? Urang digerakkan ibadah ku Allah. Nah, gitu. Ya jamal dan orang hebat sok suci, orang merasa orang bisa sholat betul manusia. Salah eta mah. Ria disebutna ujub eta mah. Nah, eta sholat hadun nafsi teh. Sholat tapi aya ria aya ujub eta sholat nyumponan kaya nafsu lain sholat nyumponan hak Allah beda tak nafsu ini membahayakan kan lalu hidup dipimpin ku nafsu boro-boro to'at boro-boro maksiat to'atnya mau jadi alus tapi lamun orang dipimpin ku akal boro-boro ning dina sholat dorakage mau bahaya ke urang nausana Allah nggak bisa tobat ciri hidup dipimpin ku akal waktu doraka hayang tobat pokoknya kan ini sebab dia teh teu ngeuna cicing salah cek Allah ibu tigulakan dosa kalau betah itu mah nafsu nah gitu nah jadi ringkasna milari kabagjaan ulah putar-putar kemana-mana kudu pintar ulah maca kitab eta tuba liman kana aqulu amiron wa wahu asirah bagja kabagjaan anu pohara hebatna pikeun jalma anu akalna ngabawa perintah nafsu jadi nafsu di urang aya ngan teu walakaya aya nafsu faktur joy kana teh
Tunggu duit mah maling bae, tapi dah durhaka ari maling itu terus malingnya. Nah, seperti itu eta mujahadatun nafsi. Lantaran dipimpin ku akal nafsu nakala, jadi itu terus malingnya Pak. Lamun akal dipimpin ku nafsu mah tuluy maling. Gitu. Baik durhaka, ari nafsu mah ya kan, sifat nafsu nya. Teu nyaho Allah, sifat nafsu. Maka kalau mun teu nyaho Allah kenapa? Eta hadunna. Lamun urang dina teu nyaho Allah, hayang nyaho Allah, teu betah cicing dina teu nyaho Allah. Can usul ka Allah, man keur berusaha supaya usul ka Allah nya taroki jeung suluk melalui ilmu makrifat, taroki jeung suluk. Nah, eta dina salah jalma teh itu dipimpin ku nafsu, ku akal. Jalma nu hirup dipimpin ku akal teu usul berusaha sateka pola supaya usulnya taroki jeung suluk. Eta jalma geus dipimpin ku akal, sanajan can usul. Bagaimana? Lamun urang geus ayeuna berusaha supaya usul. Mata nafsu mah teu nyaho Allah, nentang ka Allah. Kata nafsu, nentang ka Allah sifatna. Lamun hati nentang Allah moal salah, dina hati pinuh ku syahwat jeung hawa nafsu. Mata ringkasna lamun hayang bagja dunia akhirat pinuh teu kudu beungan heula, teu kudu pinter heula. Bodoh bisa, fakir bisa. Kumaha carana? Pimpin hirup urang ku hate nu makrifat ka Allah, ulah dipimpin ku hate nu pinuh ku syahwat jeung hawa. Boro-boro sakacamataneun sadunya ku sorangan ge mah puas nafsu mah. Gitu. Ulah disangka nafsu aya puas na bohong. Mun geus boga duit 1 miliar mah bank Indonesia itu digana reudeuh hirup. Padahal mah hirup dipimpin ku nafsu kan. 1 miliar yang dua ya. Segitu mah tunggu. Maka orang Amerika nu panggung harta sadunya bunuh diri akhirnya mah. Sabab hirupna dipimpin ku nafsu. Nah, lantaran teu puas wae bunuh diri. Gitu. Boga ieu mah 300 meter kali 300 meter muter ka kaler ka kidu ka kudu bosan kaler ka kidu. Bosan ka kidu ka wetan. Masa kurang muter-muter imah kan? Enggak. Sedetik gedena urang hidup dipimpin akal lain ku hawa. Ari cek nafsu mah hayang ka kaler, tapi daripada muterkeun iman mending dipake biaya budak pesantren, mending dipake biaya urang ngaos, mending dipake ibadah ka Allah, nulungan fakir miskin gitu. Daripada muterkeun imah harga 300 miliar, lu diputerkeun terus. Ulang terang teu puas bunuh diri. Urang mau boga imah 10 kali 10, pernah muter tapi ka mau. Pantas gitu. Nah, ayo kurang pindah kan ikut baltar hayang dunia loba, imah nyalahan cenah pantona. Ulang kaler kaki dukun, kawetan keun. Tapi mun aya itu kan kita kauluh sekali. Pantona itu. Bohong padahal mah kan mitos itu. Wah, ya hirup mitos kan itu boga iman kan. Itu sebenarnya mah kan rumus hidup mah teu kudu jauh-jauh kan. Kamu urang rek pabrik kudu bunuh heula. Arti Allah teh ya ketentuan urang beunghar. Sing bari fakir gak bisa kalau jadi akhirat. Asal akal merintah pimpin hirup ku hate nu makrifat ka Allah, ulah dipimpin hirup ku hate nu pinuh ku syahwat nafsu. Lamun hirup dipimpin ku hate nu pinuh ku syahwat nafsu, rayana beunghar fakir beunghar moal bangga. Mangsa moal ngarasa puas ku harta nu dimiliki. Boro-boro bodoh sanajan pinter kalah kabalinger. Sabab jalma nu pinter dipimpin ku nafsu teh kan, sabenerna mah pinter otakna hukul hatena mah bodoh. Otak jalma nu pinter otakna bodoh hatena, aya nu pinter otakna pinter hate. Anu eta nu duana pinter. Otakna pinter hatena pinter. Lamun aya otakna pinter hatena bodoh, pinter kabalinger. Eta mah. Jadi pinter gitu bisa mikir bener. Naon sababna? Mikirna dituntun ku nafsu nu tadi. Ari nafsu mah resepna doraka, nentang ka Allah. Tetap diberi Allah yang hujan, diberi hujan ya. Allah. Kayak kepuasan ada nafsu mah. Ulah buka rasa arek bisa kacumpona. Ayeuna mun urang buka mobil 100 asal puas hirup teh moal kan. Kayakeun ka jingkut. Dosna 4.500 di Jakarta unggul. Hayangeun namahan deui kan. Kira-kira mau ditanya mah, mau ditanya. Perasaan mau ngajawab hayangeun atau kadang-kadang mah hayang betal ulang. Urang mah butuh 2, itu mah butuhna yang 3.000.
dan nunggu saya 8.000, 3.000 deh jadi 11.000. Oke kenapa tuh? Waktu mau butuh duit ke beli kapal, soalnya 15 miliar, 500 miliar, dan orang mah butuh ke beli motor soalnya 12 juta. Jadi karena 12 juta jeung karena 100 miliar jauh mana gitu. Pakai kena betul lah. Nah, itu sebenarnya cerdas mah hidup. Maka kalau hidupnya cerdas mah itu susah rumus hidup pada itu sebenarnya mereka Allah. Balik jangan baca mangan balik jangan hawa nafsu mulai tujuhnya itu gitu. Tanya diri kan. Jadi hari anjan yang baca cek ukuran nafsu atau cek ukuran akal. Kalau yang baca cek ukuran nafsu dunia kesorangan dia mau cukup. Wah, sabab nafsu daya kepuasan anak tanya Allah nentang ke Allah resep lami gawe dosa nafsu. Tadi ada jalan tanya Allah malah tungtung. Beda jeung jalma anu hidupna dipimpin ku akal. Jadi seukuran kabutuh nu penting. Ari hidup dipimpin ku akal maka apal hakikat ini. Hirup nu sabenerna di akhirat teh aya. Aya mah hirup rek maot. Anu hirup nu bener mah hirup nu mal maot. Tah di akhirat hirup nu maka Imam Ghazali mimiti ilmu yakin yen akhirat hakikat hirup urang lain dunya. Di dunia mengimpi maka buka mobil 300 itu. Buka sawah 200 hektar ngimpi. Hari ngimpi kumaha? Begitu lilir langit kabeh kan. Bener. Sok aya nu milu ka kubur. Aya urang segala loba begitu maot milik batu kabeh. Aya nu milu ka kubur kan kaya. Kecuali harta nu bisa ditasbihkeun ku urang di jalan Allah. Eta nu milu ka kubur. Maka kekasih sejati sabenerna lain anak pamajikan naon? Amal sol. Pamajikan manggeus ka kubur urang balik deui. Anak oke balik deui, segitunya. Jangan terlalu mengharapkan anak yang pemajikan. Ayo anak yang mobil mah begitu boga, ada guan paeh bapak. Geus bilang warisan aja gitu. Ulah terlalu mengharapkan, berat tidak binafsi. Ku anak mau jeung pemajikan can kubu harta itu dipasurkeun di Allah. Ku urang membayar. Maka hakikat amal soleh Kangjeng Rasul mencitoba dibagikeun sakabehna. Pimpinna itu hiji ditaroskeun teh ti bojona. Aya keneh, aya kabeh ge nu eueuh mah pimpin. Urang mah penting balik nyebutna nu geus ditasurupkeun anu geus disedekahkeun, eueuh nu aya naon? Pimpin batur. Nyangka keur urang teh pimpinna batur mah lain nu geus ditasurupkeun amal soleh eta yakinkeun urang. Nu dituang ku urang mah can kuku manfaatkeun. Begitu tes ngarahar sapimping nyate usek sare ari hudang lapar deui tah jadi nu sapimping teh ukur modal keur sare aya manfaatna teh ya dipake macul teh dipake mikir teh dipake salat juga begitu tes ngarahar sapimping duk salat nepi ka salaparna deui eta mah lamun manfaat eta mah maka nu geus nyata disedekahkeun ka batur eta harta yakin keur urang gitu maka Hatimul Asom sanggeus ngaji 30 tahun di Sakib Al-Balhi buka kesimpulan. Cuma kesimpulannya kan masih lama. Ya, kekasih sejati amal soleh urang kakubur milu nyukang siratal mustaqim sieun amal urang nulungan. Nulungan. Anak majikan buka di mana buat tulunganan malah hukum. Oh, ngerekna. Arek nulungan. Wajar sehidup semati bohong besar. Wah, yang ditapelkeun batu, moro-moro sawah milu. Mata kurang menang harta, buru-buru digunakan kurang di jalan Allah. Iya keur milik kurang. Dibikeun ka budak aya, tapi lalu batu ini cuma dipake bener. Eta. Ringkes kan hidup teh make jalan makrifat maka Allah. Kudu yang bil kasfi makomil kasfi dinamakeun apa? Aerop oligabi tulisna leungit halan. Asatiri nutupan filosofi dina hate. Ari ngaran kasfu teh leungit hijab. Urang teh eling ka Allah gara-gara inget ka makhluk. Ta makhlukna di mana poho ti makhluk eling ka Allah. Leungit hijab. Jadi eling ka Allah. Maksud kasbu di dieu maka ningalina hate ka alam goyaba eta ngaran kasbu.
Ya teh alam mugayabat teh alam mana? Alam sejeron alam dunia. Alam dunia teh alam hisi. Alam malakut alam mugayabat. Alaman hati orang ningali ke alam misal, ke alam malakut. Eta disebut teh mukasafah. Ngan alam dunia dibagi dua, hiji alam hisi tohir manusia, kedua alam hisi batin alam jin. Jadi aya alam dunia dikuasai ku jin, alam dunia dikuasai ku manusia. Alam hisi tohir panca indra ieu, panumpuk, pamimpi. Jadi alam panca indra bagian manusia, sajeron alam panca indra bagian alam jin, bagian jin. Nah, gitu. Origin ke kudu ma'rifat, taklif, kudu sholat, kudu ma'rifat, kudu nauhikeun Allah jin. Sakolen ke jin jeung manusia. Sakolen teh sa nu beunang kuat nya teh nu mangul taklif. Jin kudu sholat, mau ngaji, kudu iman ka Rasul, mun teu iman dikanrakakeun jin. Mana mun berbicara setan, lolobana nu jadi setan teh jin. Maksudna jin mah anak iblis, ari manusia mah anak nabi. Aya nu gelo ngan telobat teuing. Keturunan alus ti dituna. Ari jin mah turunan iblis. Aya anu bener ngan lolobana gelo. Kayak gitu bedana teh. Maka anu sharing jeung setan teh jin lolobana. Jin terganggu ka manusia mereka ibadah ya. Batin. Gitu. Ari manusia mah aya nu gelo, tapi anu telobat teuing. Turunan alus, maka turunan terpenting dan ulah dimutlakkan turunan Rasul, turunan waliullah, tapi ulah guru keturunan. Kalau kena turunan Rasul, jawab kayak mau karena Rasul gawe sudah jamin Rasul itu bisa. Ada jalan Habibah ya Allah, aku mah aman. Rasul yang bisa sahayang Rasul, aku mah Allah mengatur. Kalau disangka kira Rasul hebat, Allah kumaha Rasul, tetap Rasul kumaha Allah. Rasul ge jumenengna dihirupkeun ku Allah, kuat dikuatkeun ku Allah, bisa dibisakeun. Mun teu dibisakeun ku Allah, Rasul ge dibalik dugaan kurang sakit geuning balaboran. Karana padahal boga mukjizat kan. Da Allah teh teu ngarohirkeun mukjizatna. Jadi dibahirkeun sifat basariana. Sifat kemanusiaan. Enggak muratan yo no kok getih nak selatan sampai udah kurang sakit ternyata kurang anu di negara kok itu nah, gitu. Ngaran mukasafah teh jadi ningali hate ke alam malakut eta mukasafah ari alam malakut teh alam nur jadi alam makhluk teh kabagi dua hiji alam dunia kedua alam malakut. Alam dunia dibagi dua, alam manusia, luarna, alam jerona, alam jin. Nah gitu, taklif luarna. Oh, pada neraka ge jin. Rupa saya jeung jelema di hadrat Allah mah jin. Itu malah urang ge pasea jeung setan ge di hadrat Allah. Urang mana tuh bisa salat. Terus diganggu ku setan. Terus setan tong ngaji, jadi itu bisa salat bener da ulah ngaji setan. Jadi urang nuturkeun injak kasetan, dari tolak ketipu ku setan, paksa dengan ku setan. Jadi adot Allah ditanya, dipanggil, ajen teu ngaji teh karena dipaksa setan, bener. Katipu setan, bener. Jadi setan teh nipu jeung maksa, bener. Ditanya setan dihadirkeun, setan bener. Ieu jalma ditipu jeung dipaksa ku anjeun. Jeung setan teu nipu abdi mah, ngan ukur nawarkeun geus lohor, kumaha teu salat. Ngan eta jalma resep teu salat maksa. Jadi si eta nu maksa. Lain setan maksa abdi mah nawarkeun unggul di situ. Karena eta jelema nu nuturkeun ka abdi. Ieu mah nah sing salah jeung setan teh. Anu sharing jeung setan teh lolobana jin. Jelema ya sharing jeung setan. Jadi zaman nu lakukeun ku setan tentang Allah aya. Nu mata visi-misi pendidikan teh memanusiakan manusia. Beungeut na jalma, awakna jalma, hatena jalma. Ulah beungeut jalma, awak jalma, hate setan. Sharing jeung setan. Nah bener itu. Ya mukasafah ya. Jadi muhadharah, mukasafah, muayana, musyahadah eta perjalanan waliullah. Wali kan bisa jadi wali teh kadinya teh kan. Teu muhadharah heula mau jadi wali. Geus muhadharah, mukasafah, geus mukasafah ieu kasbu teh.
muka sapa mu ayana sabada mu ayana musahada bisa lebih kamu musahada wali gitu. Makom arifin al hijab wa al hijab fil qalbi dina hate wa al hijab eta al qoblatu poho anisyai dina hiji perkara hijab teh poho kajali kalau henteu kunaon kahalangan ku poho jadi poho teh hijab hate maka kudu seueur zikir supaya bisa terjali ke Allah. Ayeuna loba poho rek kumaha bisa terjali ka Allah. Ari terjali teh mayan kasih kulil-kul hate ningali kana apa Allah kana sifat Allah. Teu bisa ningali kana apa kana sifat karena loba poho hatena. Jadi hate urang teu bisa nyaksi ke Allah padahal Allah wujud. Kepak inu wujud kahalangan ku goblok. Maka goblok teh hijab ha. Itu. Apa hijab goblok teh zikir kok. Kan ada dikir, tingkat-tingkat, ayat dikir ma'al ghuflah, ayat dikir ma'al yaqto, ayat dikir ma'al hudur, ayat dikir ma'al ghaibah, ayat dikir ma'al musyahadah. Seperti dikirnya para wali. Itu. Dikir ma'al ghuflah, lisan dikir, hati. Dikir ma'al yaqto, eling itu mah. Lisan dikir, hati, dikir. Kan bisa lebih kamu ayana, yang musyahadah, masih kena dinama pemuhadoroh. Maka pemuhadoroh, hadir hati di hadrat rububiyah. Jadi lamun ulang ke cicing kieu dina hate ditekankeun ieu teh kuring keur diatur kieu ku Allah. Lempang keur diatur kieu ku Allah. Allah pengaturan Allah ka kuring di kieu. Jadi lalaki lempang ka mana diatur jalurna saha, amalna sakumaha, kemampuan iman sakumaha, pengaturan Allah ieu. Mun inget yen ieu pengaturan Allah tumrap dina diri, muhadharah ngaranna. Dia naik itu terus. Salib nya kan, wah yang apal sekaligus. Masih mau ngaji deui. Salib terus kajina mentak milamah di lah di ngawas matoran sebab can tamat ini salib oh yang lebih kamu musyahadah ayeuna diterangkan ari kitu isuk mah ngaji deui geus kapaham kabeh geus kidapian kabeh salib dikir mimitina hate poho lisan eli tuluy we kajen poho ge hate kamana daek subhanallah jika lami-lami mah lisan eling hate eling yang sekarang bisa eling can bisa jampu mah can bisa makompar ku badal jampi karena eling hungkul eling teh inget yang dia diri ku Allah keur dikieun di tempat lainna eta eling kan lain eling teh lisan nyebut Allah hate ningali kana lapan Allah alif lam lam sama itu alif lam lam mah lain Allah ngaran Allah mau ditulis ku Arab alif lam Allah mah mana dat nu keur ngagerakeun diri urang dia ayeuna nu keur ngahirupkeun kuring nu keur ngaelingkeun kuring teh eta lamun urang dina ka eling geus nekadkeun bahwa Allah teh dat anu ngabogaan dia apa tumrap di diri urang keur ngakieukeun kuring keur ngaturkeun kuring teh eta mimiti eling mimiti lisan dikir hate dikir nah jadi mun lisan dikir hate teh dikir terus ulah sugan we ku Allah jeung hatena jadi eling terus dina muhadharah sugan ditingkatkeun kana mukasafah jadi ditingkatkeun kana musyahadah kana muayana kana musyahadah ku Allah taala ini bisa ditingkatkeun otak beuneu dikir wal kasbu ari kasbu eta tadzakuruhu ingatna kan itu se jadi ingatna kana hiji perkara eta teh naon kasbu lamun goplah teh mahjub lamun kasbu teh inget kitu kan dina makom mahjubin dina makom abidin jadi mun kasbu cuk makom abidin mah inget hate inget ka Allah lamun mahjub cuk dina makom abidin mah teh inget kalau lisan maca subhanallah tapi hati teh inget ka Allah eta makom mahjub muka sapa teh jadi eling wafil istilahi yang ari ngaran kasbu cek istilah buatan itu kasbu teh cek ahli hakikat mah beda deui al itla'u alama waro al hijabi minal ma'anil ghaibiyah wal umuril hakikiyah wujudan wa syuhudan ngaran kasbu ngaran mukasafah cek ahli hakikat cek ahli ma'rifat ahli hakikat kan cek waliyullah kalau cek kurang itu makom waliyullah makom hakikat teh
Cek para waliullah ngaran kasmu teh ngaran terbuka teh al itlamu ningali alama karena perkara waro al hijabi anu satu kangen halang gitu. Ningali ke mana? Ke alam malakut. Hate ningali ke alam malakut. Hate ningali ke malaikat, hate ningali ke alam misal, ke alam dunia, ke alam haba, ke alam suro, ningali kalau hil mahfud, eta kasmu ngaranna. Ningali kana kolam, eta kasmu. Ningali kana roh urang di malakut, eta kasmu ngaranna. Ningali kana sarjeureun hijab. Ka mana? Ka alam malakut. Jadi ngaran kasmu teh hate ningali ke alam malakut, eta kasmu. Terbuka ke mana? Karena ma'amil ghaibiyah. Itu kan ilmu teh ilmu ibarah, ilmu isyarah, ilmu lafadih, ilmu lataif, ilmu ma'amil ghaibiyah. Maknana anu samar war umudah hakikiyah. Jeung pirang-pirang perkara bangsa hakikat tujuan dan ayana sudan yang kesaksian. Ningali kana makna, ningali kana mana teh disebutna teh eta teh kasbu. Dengan kasbuna karena ma'amil ghaibiyah. Jadi perkara nu kejadian datang ka urang tinggal di mana? Iku beratana dosa naon manana? Itu kita jong suku naon manana? Rugi dagang naon manana? Itu urang rugi dagang kalau neangan dukun. Kan kitu mana itu? Cek Allah teh ngan dukun rugi dagang. Ah salah ngalogatan tau enggak? Ditanyakeun ka dingan. Kumaha ningali kana ma'anil ghaibiyah. Allah ngarugikeun dagang urang, tinggal di ma'anil ghaibiyah. Gitu. Artinya makna nu sajeroeun eta kejadian. Aya kalana dirugikeun dagang teh rek disalametkeun ku Allah. Aya kalana diuntungkeun dagang teh rek dicelakakeun ku Allah. Untuk supaya selamat geus dirugikeun dagang. Anu untung dagang nu motor nu alus, untuk ninjal 50 juta. Pasti ajaran dari tumpak gasnya sadaya geulana dikusut ke balik deui tinggal ngarang kan oh si orang teh modal firma kan untung toh di mautanku segitu ilmu dirugikeun wah bahaya ente mah beda kiceupna euy mun Tuhan jadi Firaun sama cenah tahu supaya dekat ke kami ulah kabeungan geus ente sok sina cukup we keur ya kan namun butuh dunia seukuran tuang supaya jaga awak butuh pangean seukuran nutupan orang anu teu hina mah kudu seueur dan mata anu kudu seueur mah ieu mah tuang hoyong ngayon ari make yang berglamor cukup pun 10 juta ke 15 juta 25 juta eta berglamor eta nu jadi ribuan mah itu daya rezeki makmur nah ini nalika aya rezeki makmur jadi aya waktuna dunia berputar seperti yang orang terbunuhkan ke Allah sekurang harus bunuh cek Allah mah harus terbunuh mana buktinya tadi orang terbunuh mah nah itu coba ini mau menjadi anak konglomerat tentu mulai aja orang judi di Prancis jadi modal ulin kami wabah mah ulinnya ke Prancis benar yang 100.000 orang Ciawi paling gak kasih jauh 100.000 kabur ngaji dari kamis tidak tinggal ya gitu nah gitu kan jadi numun bunghar muga-muga kabungharan jadi berkah amin kamu nu fakir sing sobar dina kefakiran amin entereh jadi waliullah karena sobar dina fakir untung di dunia sangsara tapi di akhirat jadi raja alhamdulillah jadi gembel 2 kali di dunia sangsara di akhirat sangsara jadi gembel 2 kali sama lala disebutna ke dunia telah yang dipoto. Tuh langsung aja dia menandai Abdul Gofar di sini.
Aceng. Pak Aep. Ayahnya dibahas deh nya sekali. Iya, sok atuh. Iya ya yang ninggal heula cenah. Nu di bumi. Naik tangga. Kabahas wae nya. Ulah tarik teuing. Hari usul teh masalahna usul teh. Dikejat deh. Abis itu kita nya. Jadi dibahas. Kawasannya langsung dicentang. Ku ngeri. Galong.
Pasar. Ya paren ya na kan dibulutkeun nya. Direkamna di bieu. Direkam. Paren. Masalah, Tapi na Facebook ya mah. Kita downloadan heula. jadi na Facebook sama Tuh iya, siaran langsung. Nah, Pak Gopar ya, Bang. Artinya itu tukang ngaring apa rekam. langsung kan itunya ya karena iya internet. Nya langsung. CF memori. Jadi mah nyimpen tuh ke dia. Nyimpen di dunia maya. Iya teh. Nyimpen di batur. Di alam maya. Kawan pamajikan nyata teh aya nya. Tuh iya kan ningali tuh. Tah, jalan-jalan heula cenah. Ging pareuman. Pesenan. Ah, pamajikan itu. Ada program kan naon? Hah? Nomor Kedu Facebook teh. Hah? Kedu Facebook teh. Kada diajar lah Facebook na tuh. Hah? Kada diajar lah Facebook na. Oh, Oke. lain pamajikan. Oh nya biasa. Itu 78. Berapa ini? Yang mana itu 30? Yang itu? Yang mana? Muternya. Muter ngajelang udah dari teh. Heeh. Kukurilingnya enggak tadi tadi. Tuh. Normal berarti mah. Kasah. Terus